Oh berarti siang dicekek ada yang nyekek. Boga salah kieu ngartina korong. Cek salakina tuh engke ngocel heula. Nu koneng. Atuh engke karuyuk heula. Nu teuas ka Udi nu teuas. Atuh engke nger batu kali heula. Boga salaki bodoh. Korong koneng nu teuas 70 gram. Cek salakina sia mah boga pamenta pohara atuh ngukur diri. Atuh aing duit di mana? Atuh jadi laki kumaha beka usaha maling ge ngagarong ge. Makanya maaf selugu apapun seorang suami ketika sudah dikompori oleh istri akan menjadi maling kelas berat, akan menjadi koruptor kelas kakap. Betul apa betul? Makanya pemajuan yang sembah mabur Allah yang jaya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana sahral ibadah wa sahras siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah wa lidzalika qala an-nabiy sallallahu man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Wa qala ba'dul ulama wa ansra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa li ru'yati hanani noleng nang gedaheun tah aju ka harti tah ini babatingan. Aju ibu-ibu hayang dibere nu ka harti hayang dibere nu ka harti hayang dengeng duh neng tuh laju ngarti baca duh neng gening tayana gelis lir bulan purnama. Awas neng, awas ibu-ibu, ulah sok muka calana, mun lain sang salakina. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, teristimewa segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujat, tokoh dan pemuka agama, alladzina hum sirajud dunya wa masabihul akhirah. Mohon maaf tetiasa disebutkan siji persiji namina kalayan tengirangan hormat jeung takdim teu simpri bados kasadayana.
Mudah-mudahan orang doakan guru-guru orang kabehan sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Kunaon orang kudu ngadoakeun ka kiai supaya panjang umur. Sebab lamun kiai maot, ustad wafat, orang babakan 17 tahun can kukuh menang gantina. Betul apa betul? Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Karena terciptanya seorang kiai, terciptanya seorang ustadz, bukan keluar dari fakultas mewah, bukan keluar dari universitas tinggi, tapi terciptanya seorang kiai, terciptanya seorang ustadz, eta kaluarna di balai rombeng loba tumbilaan. Takbir, takbir. Hidup santri, hidup santri. Pak Imam mau di dia. Bahkan orang kudu bangga menghirup jadi santri, betul. Walaupun secara legalitas santri tidak diakui oleh pemerintah, santri kebuka ijazah, betul. Tetapi yang dibutuhkan oleh masyarakat lain ijazah. Yang dibutuhkan ke masyarakat adalah kiprah kita, akhlak kita, ilmu kita yang dibutuhkan oleh masyarakat lain ijazah. Betul. Lain sombong bu, ya kia-kia gacon lulusan S3, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 to naik naik. Makanya orang kudu bangga hirup jadi santri, betul. Walaupun pada saat ini santri masih dipandang sebelah mata, dihina sabar jeng. Komo ibu-ibu lamun ngahina santri anggeus. Nasi uduk ikan bujair, santri buduk kanjutna layar. Punten bah baheula kula pernah masantren. Kebenaran tukangan kobong aya kontrakan orang Palembang, punten bisi orang Palembang. Asal lewat be aing kalaupun kontrakan diledek kunyana. Kumaha ngaledekna kieu? Ikan teri diirisin. Melihat ombak rasanya takut. Anak santri pada miskin gak punya sempak mencuri cangcut. Santri bung eleh dibalas kukula ya dengekeun ku beungeut dia. Buah nangka rasanya kecut bila dimakan sama bijinya. Buat apa mencuri cangcut kalau tidak dengan isinya? Hidup santri, hidup santri. Mudah-mudahan santri sing marangpat ilmuna amin. Ya Robbal. Mual nyaho karena indahna hirup lamun can pernah ngalaman jadi santri, bener tak? Bener tak? Tingali indahna hirup santri tiap bulan digaji ku kolotna atau kudu jadi anggota dewan, bener tak? Lambat bekiriman protes ka kolot. Assalamualaikum bah. Alam jeng. Aya naon? Bah. Ieu mah santren teruskeun apa ulah ieu? Dek terus-terus nu ulah-ulah ieu. Emang konaan kita ceng cuan beak pak cuan. Cek kalau tersiam mah boros amat yang dikobong karang di berek kamari 300.000 laju beak bae. Duit 300.000 mahi kana naon bah meuli kitab ge beak. Kitab be alasan horeng ge dikobong lain meuli kitab ngautang lajada. Pan santri kuari mah dikobong ngautang lajada. Lajada datang santrina eueuh kiai mayaran tolol doang. Mau nyaho karena indahna hirup lamun can pernah ngalaman jadi santri, bener. Karena santri punya prinsip boga kiai boga santri. Kalapa kiai kalapa santri, akhirnya kiai puyeng kalapana biak dialan ku santri. Saking puyeng-puyengna eta kalapa dimerekan ditulisan ku kiai. Ulah sok cuka cokot ka boga batur. Najan jelemana teu neuleun ge Allah mah nyahueun. Santri mung eleh coplokeun tulisanna ganti ku manehna. Najan Allah nyahueun ge Allah mah tilok lobo omong. Terus sampai jam berapa? Sampai jam 2 kuat. Jam 3, jam 4, jam 5 geus sabaradak kiai nu modar di dieu.
Majimah tu kudu kabal-kabal malakatun rasiatun fi qalbi, singkat padat melekat, nu penting balik mawa. Gagares bae cuma pikiran anak. Tapi dipikir-pikir teh berkatnya penting betul. Kamu berkat gacon mah spesial dibungkus pakai kardus. Dan punten Kang ngomong-ngomong kardus, abdi punya pengalaman yang sangat menyakitkan. Awal ceramah 2006 diundang ceramah ka daerah Rangkas ke Baduy, kebenaran naik motor. Beres ceramah diberi kardus ku panitia, ngan eta panitia nalikeuna kurang kencang. Mujana kula balap di jalan raya gejelugan ngagejelug sekaligus kardus wancenang. Ranginang ngakarolong di jalan aspal. Puting-puting aing udagan ranginang. Aing kenceng ranginang kenceng. Diudag toh ka udag. Bunang-bunang pelbah lampu merah. Aing eureun ranginang eureun. Aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, minal RT wal RW ilal jaro. Mudah-mudahan kita doakan para pejabat-pejabat kita dijadikan para pejabat yang takwa kepada Allah. Amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu tua yang saya hormati, ibu-ibu muda yang saya cintai, nini-nini keker dipikirkan heula. Kengkeng mah panitia lamun ngundang gacon nu hadirna diatur dengan rapih, nini-nini teu ditukang. Pada rempeng aing pukusan. Tapi alhamdulillah di dieu mah teu diharupna parawan kabeh. Alhamdulillah. Ya sebetulnya mang kalau boleh jujur, Igacon ini kalau ceramah depan perawan suka sesak napas. Lo kok bisa begitu? Karena separuh napasku ada di kamu sayang. Mudah-mudahan ibu-ibu nu hadir sing kasupeun jalan-jalan penghuni surga amin. Ya Rabbal. Memang mesti kita akui pengajian dari zaman ramena ku pengajian ibu-ibu, bener tuh? Bener tuh? Muludan loba hadir ibu, Rajaban loba hadir, Muharraman loba hadir, bahkan nu sok kumpul di Bang Emok ge saha. Sumpah nasabah, saya berjanji jika saya tidak bisa melunasi cicilan Bang Emok, maka saya akan jual suami saya. Ayah nyokot Bang Emok aya. Ayah nyokot Bang Emok aya. Kula yakin percaya ibu-ibu nu boga hutang Bang Emok salatna moal khusuk. Salat moal khusuk, usolli fardhol maghribi salasa. Cek dina hatena rebo mah aing mayar di beona. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Kalayan inayah ti Gusti Allah. Pada malam yang penuh berkah ini kita dapat kumpul dalam rangka menyambut bulan yang amat sangat berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Sekaligus acara tawakufan sementara pengajian dan panggung kreasi santri Majelis Taklim Saum Salafi Al-Mahfud. Mudah-mudahan para panitia penyelenggara yang telah berjibaku mengorbankan harta, tenaga, pemikiran demi terlaksananya peringatan pada malam ini, mudah-mudahan apa yang dikorbankan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Abdi yakin percaya orang babakan bojong nangka kompak betul, karena acara sesukses ini, acara semeriah ini tidak akan bisa terselenggara kalau cuma diprakarsai oleh satu orang saja. Betul apa betul? Kula yakin jeung percaya ieu acara meunang urunan.
bari jeung harere tuh si anakku aya nu nyumbang duit aya nu nyumbang cai aya nu nyumbang kue komo mang ibu-ibu mah paling hebat nyieun kue ibu-ibu mah naon bae dijieun kue akar kalapa dijieun kue kuping gajah dicelobongan kontol-kontol bebek dijieun kue pamajikana ngagoreng kue rada marengkal ditanya ku salakina ona ngagoreng kue naon marengkal kieu kontol bebek ojar rada mirip isukna pamajikana ngagoreng kue rada lempeng ditanya ku salakina ona pani mah kue lempeng kieu kue naon ieu mah kue kontol dewek. Ya Rabbi bil Mustafa balik maka waghfir lana ya wasi'al karami barang ya Rabb balik maka waghfir lana ya wasi'al yuk orang amin bareng-bareng dugus tino maha suci amin minta duit sapeti karena duit mah kencang si amin jeung nyanangkeun anak istri sesa najeng ongkos haji ya Rabbi bil mus balik maka waghfir lana ya wasi'al amin deui bareng-bareng dugus tinu maha kawasa minta duit sameja jeung tolong kata tangga sesa nameli apansa ya Rabbi bil mus balik maka waghfir lana ya wasi'an tambah kenceng bu aminah dugus tino maha agung amin minta duit sakarung supaya bisa tulung sesa najeng modal nyandung eta kunaon sih geus calangap amin terjadi kalau ka bapak-bapak nu tambah kenceng memang tadi mana bu Pak awewe mah lamun nyambung nyandung sensitif bener dah tapi ibu jangan khawatir bu kula ge geus sumpah jeung pamajikan cek kula teh neng jangan khawatir najan acara mah burang puting aprak-aprakan ka dieu ka ditu janji ka neng moal kagoda kun ini mudah-mudahan jaga poe kiamat orang kenging syafaat amin ya robbal mudah-mudahan kumpul orang hadir orang petingan ayeuna ini adalah tanda bukti kecintaan kita kepada nabi kita Nabi besar Muhammad karena nabi kita punya janji bu dan janji nabi gak pernah bohong apa kata nabi
Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak nanti akan duduk bersanding bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Kalau kita berbicara tentang cinta, cinta itu terdiri dari 5 huruf. C-I-N. C-I-N. Ini cicing mau ngerti sih ya. Cinta terdiri dari 5 huruf. C. Cemburu bila dia selingkuh. Setelah huruf C, lahirnya huruf indah walaupun cuma memandang wajahmu. Setelah I, lahirnya huruf nangis bila aku diputusin. Setelah N, lahirnya huruf tersenyum sendiri bagaikan orang gila. Dan cinta diakhiri dengan huruf aku cuma bisa bilang I love you. Nyunlah budak santri mah bahasa di kobong. Kaifa yansa mahbubun lidzikril habib wa ismuha maktubun fi qalbi. Bagaimana aku bisa melupakanmu sementara namamu sudah tertulis di dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Beb, for long time I miss you. Malam ini wajahmu cantik bagaikan rembulan, pas di dulu kuaing doang birit seeng. Anak-anak muda zaman sekarang kan kalau udah cinta-cintaan, bucinnya bukan main, bener gak? Can nikah can naon manggilnya udah ayah papa, mamah bunda, abi umi. Bobogohan tengah poting di pinggir jalan, diuk di luhur motor buat desak-desakan. Sungut nama ngobrol, lengan nama piknik. Bari ngarayu. Sayang, aku gak bisa hidup tanpamu. Karena kamu yang jadi napas hidupku. Dunia ini gelap tanpamu sayang. Karena kamu yang jadi matahariku. Pokoknya aku gak bisa lupain kamu. Kalau aku mau makan, pasti wajahmu sudah di piring. Kalau aku mau mandi, pasti wajahmu sudah di gayung. Setan merendah. Lebih-lebih kalau sudah pemuda zaman now. Kalau sudah pemuda zaman now, pacarannya WhatsAppan gak berhenti-berhenti. Betul apa betul? Betul apa betul? Suk-isuk nus ngawe, sayang lagi ngapain? Baru bangun beb, makasih ya perhatiannya. Kurang ngetik ngawe deui, sayang udah makan belum? Yang banyak ya makannya biar sehat. Makasih ya perhatiannya, I love you for love me. Jaga ya pola makanmu sayang. Aku gak mau kamu makan sirum sama bangkong. Apalagi makan kunang-kunang, terbol kamu hurung sayang. Dahar, hoi. Dahar karak bebenean doang. Legek geus nanyakeun salat sagala. Sayang udah sholat belum? Barang jawab, udah ini lagi sujud. Masa orang zaman sekarang pacarannya lewat WA, bener tak? Bener tak? Makanya saya doain anak muda yang pacarannya lewat online, saya doain rindunya terhalang sinyal. Kemudian yang kedua, saudara hadirin, cinta itu bukan hanya sekedar ngaku cinta, betul apa betul? Karena cinta itu tidak cukup dengan sebuah ungkapan. Cinta itu butuh kepastian, guys. Ngaku cinta mah gampang, yang jadi masalah cinta kita diterima atau kagak, betul? Maka ketika kita mencintai seseorang, hari-hari orang tersebut tidak membalas cinta kita, itu namanya cintanya bertepuk sebelah. Maka ketika cinta bertepuk sebelah tangan, maaf, sakitnya tuh di sini masih terasa sampai hari ini.
Karena yang sakit itu bukan putus cinta, betul? Yang sakit itu bukan putus cinta, yang sakit itu ketika sudah putus tapi masih cinta. Kemudian yang kedua, saudara hadirin, cinta itu butuh pengorbanan, betul? Berani bercinta harus berani berkorban. Takut berkorban jangan bercinta, mending jomblo seumur-umur. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Cinta butuh pengorbanan. Pan dibejakeun ku ulama, laukana hubuka sadiqal aqtota. Lamun bener ngaku cinta, pasti akan mengikuti orang yang ia cinta. Innal muhibba lima yuhibbu modi. Sesungguhnya orang yang benar-benar mencintai pasti akan mengikuti orang yang ia cintai. Artinya, mun bener ngaku cinta, sok daek nurut jeung nurutan. Betul apa betul? Contoh, Marjuki bogo kasih Markona. Pasti apa yang dipinta Markona diturutkan ke Marjuki. Bener tak? Cek Markona teh Marjuki bawain neng dong bakso urat 2 mangkok. Cek Marjuki, tenang neng, demi cinta akan neng, jangankan bakso urat, bila perlu bakso A yang 2 A kasih. Cinta, betul, betul. Bo, ibu bawalah ke parawan, inget kan itu. Lamun datang malam minggu wakuncar waktu kunjung. Kabogon nekulin ke imah ibu, pan ibu, sore kene geus bebersih. Awak di sabunan, pan bikang mah sabunan rupa-rupa, aya cincuy, aya sabun pepaya, aya bernuk. Alis di hidungan, make latulis, latulis pensil 2B. Pipi ditambal make wedak, aya nu make wardah, aya nu make panbok, aya nu make pipa, pipa paralon ditancapkeun. Artinya orang yang benar ngaku cinta sok daek nurut jeung nurutan. Mun bener orang ngaku cinta terhadap Allah, ngaku cinta terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Mana di antarana ibadah ka Gusti Allah ulah ditinggalkan. Betul apa betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekolah mana ngomong Allah ke kadengin ayah. Ulama sok ingat aki-aki subuh mang adan di masjid. Pakai kopiah dengdek, baju jingjet sarung nyingsat. Bari nyelendek di tembok masjid bari diuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hodang, batur mah harurudang manehna mah diuk bae. Langsung sasalawatan. Hanyo. Ya kayon la ilaha illa anta. Eta aki-aki nu ngomong antak kadengina anca jaletana ngait kana huntu. Mantak sababaka qabla haramika, selagi kita muda sebelum datangnya tua. Betul. Ini remaja-remaja yang ada di kampung Babakan mengpengker ngorak, bener tak? Nyar ilmu mengpengker, nyar harta kekayaan mengpengker, rek ibadah ge mengpengker ngorak. Ya mun bisa memang nuadan musola masjid anak muda suarana kenceng kene lantang kene, bener tak? Bener tak? Ya kadang-kadang maaf anak musriap adan begitu beku. Gitu anak nu nabuh bedug. Minantuna nu kita adan. Gitu anak nabuh bedug.
Cek mitohana mantu adan siapa 86 barang adan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar atuh mitohana rek ngalaudu tuh jadi na bebedug deui cek tetangga nama haji kurang nabo bedug deui atuh minantu aing ngajak lobaran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun cek Allah tepati-pati kami ngadamal ka bangsa jin jeung manusia terkecuali kita ibadah ka Gusti Allah subhanahu insya. Jadi pada hakikatna orang didamal ku Allah. Orang diciptakan ku Allah di alam dunia bukan untuk berpesta pora, bukan untuk bersenang-senang, melainkan illa liya'budun. Orang didamal diciptakan ku Allah teh kita ibadah insya. Nah, singaran ibadah apa sih takrif dan definisi daripada ibadah? Ba'dul ulama membagi ibadah terbagi dua bagian. Ayat nu dingaranan ibadah mahdoh, ada yang dinamakan ibadah guer mahdoh. Ibadah mahdoh vertikal kepada Allah, guer mahdoh horizontal kepada manusia. Jadi banyak yang dinamakan ibadah. Salat ibadah, ngaji ge ibadah, puasa ibad, munggah haji ibad, kebersihan jalan ibad, modal di jalan. Mentang-mentang ibadah, modal di jalan ibadah. Jadi banyak jalan menuju Roma. Banyak ibadah yang harus kita kerjakan. Ibadah lain sholat baik, ibadah lajin ngaji baik. Termasuk ibu-ibu senyum kalau jadi salaki termasuk ibadah. Bu, osok senyum ka salaki osok eker boga duit mah. Eta ibu-ibu lamun salakina keur boga duit, genit salaki kaharep dituturkeun. Ka dapur dituturkeun percis kos kotok rintik. Mantap kayak babasaan mun salaki loba duit. Pemajikan cuat ciwit barigo tak kita kebirit ngabibita sayang berit tapi mun salaki pahit dina kantong awa duit pemajikan langsung ngaprit liang titit di kekempit ciri awewe solehah mawain amartah atau atka nurut taat kanu jadi salaki ayat duit awa duit nurut kanu jadi salaki insya Abdirek nanya ke ibu-ibu, bu, ting osok nawaran ka salaki osok nawaran ka salaki osok oh potongan jing bikang aing getilo tawaran bu salaki ibadah begitu ibu beres sholat isya beres maca Quran anak nusale rees ibu sateranjang di pertengahan bari lumpang hei endek mual yo osok tilo kurang menekes pemajikan jeung salaki paributna lampu be cek salaki na teh lampu paehan cek bikangna kunaon kitu ka geuneuk aing lebeungeut sia wae ku salakina cetrek ngageser bikangna ka pojok cek salakina hei onah kamu di mana cek bikangna aku di pojok salakina susar sosor neangan biwir lain biwir nu kacium congor ranjang nu kasorogong tawaran salaki ibadah betul mun bisa manekea jeung salaki samperkeun lemari cokot minyak nu pangseungit na cokot minyak nu pangmahal na semprotkeun kana awak yang bola bau teuing sia manekea jeung salaki jeung bau cucurut cokot minyak semproton na awak
diutangkeun dirinya. Utang deui isu. Wari mah panusim kredit tuh ulah-ulah minyak kasempak-sempak di kredit. Bayarna sampai 1000. Kredit macan lunas sempak mangas jebol. Mana jebol lambeng deui. Dipoekeun di hareupeun imah dicium ke kebo, pae ka kebo. Bahkan takrif dan definisi daripada ibadah hitlu mayur di robahu arido bimayaf Allah hiji pagawean hiji kalakuan mun sakira-kira aya ridho Allah ini termasuk ibadah. Salat ibadah cirina diridhoan ku Gusti Allah, ngaji ibadah cirina diridhoan ku Gusti Allah. Termasuk pentingan ayeuna urang kumpul di dieu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ini pun termasuk ibadah dengan harapan kumpulna urang aya dina ridho Allah subhanahu. Amin ya robbal, amin ya robbal. Dan ibadah nu paling terpenting nu wajib kurang dilaksanakan adalah sholat, bener tak? Karena Rasulullah hasil Isra Mi'raj balik mawa tugas jeung kewajiban sholat anu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Abdi rek nanya ka ibu-ibu di antara sholat nu 5 mana nu panggulap-gulap na Bu? Subuh sarua kitu mah jeung aing. Dijawab kukula salat nu panghulap-hulapna adalah salat subuh jeung dohor jeung asar jeung maghrib jeung isya eta kuhulap mah. Bener tak? Atupan lain cek urang Allah nu ngajelaskeun dina Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sesungguhnya salat itu sangat berat dilaksanakannya terkecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang yakin dalam hati bahwa dia akan mati, bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu. Makanya ketika kita ingin melihat kualitas dan kuantitas imana jelema jeuleuh dina salatna, betul. Mun eta jelema salatna rajin, ulah-ulah salat wajib, salat sunnah dilaksanakeun, berarti eta jelema imana kandel, betul apa betul? Tapi manakala lamun aya orang babakan ulah-ulah salat sunnah, salat wajib ge beletang-beletong, berarti eta jelema imana ipis lil ibarat kulit bawang. You understand? Nyaho nayas doang sih mah. Cuma salat eta butuh kana ilmu. Ilmuna salat ayana di majlis tak. Makanya untuk malam ini pengistirahatan sementara ke datang orang panjang umur bulan Syawal. Yuk orang makmurkeun majlis taklim insya. Insya. Bapak na ngaji, ibu na ngaji, anak na ngaji. Punten Bu. Ieu pengajian bapak-bapak di dia malam naon? Malam Kamis. Bapak-bapak mun ngaji aya sakieuan aya. Atuh najan ngomong aya ge ngomong percaya ieu. Bapak-bapak ngaji paling jago tujuan eta ge diuk nang geus seragam. Anu geus dengdek bae. Geus ngadupak kelas bae. Anu geus huluna ngublus bae ka jero samping. Makanya pengajian jangan diragukan, orang memang ibu-ibu bener. Dan punten bang abdi mah di lembur hayang magaan ibu-ibu stres kena otak. Atau pernah kula magaan ibu-ibu aing mah husu maca kitab, nya bari tukang mertis jambu pantolon. Ibu-ibu malamun ngaji rame, bener tuh. Saking rame-ramena, eta di jero majlis ngobrol kotopat rombongan. Rombongan jelema beungar ngomongkeun anting jeung geulang. Belah dieu ngomongkeun ngabesan. Belah dieu ngomongkeun tani. Nini opatan ngobrolkeun panyakit. Cek nu hiji teh aing mah suku asa sagede lodong. Cek nu hiji teh aing mah hulu bulat tak asup ka bawah modang meureun. Laju cek nu torek teh aing medak ceuli dengkak teu boga dedengan. Geus kitu hujan, gluduk, buledak. Eta nu torek nyikut ka baturna. Heuy, sia mah ngaji batuk bae.
Makanya nu torek mah geus ulah dibaka majelis taklim bah ribet. Nu torek mah baka gedung MPR DPR nah demo. Bedil dak error ge nu torek mah moal kadengieun. Maju dah maju. Atuh nu torek mah maaf ulah-ulah jelema kuntilanak bage nyerah. Kuntilanak jeung sieun nu torek tetangga serak-serak teh sieun. Makanya pengajian naon bae nu rajin ibu-ibu taraweh ibu-ibu nomor hiji. Ibu-ibu malah mun taraweh, bu jelema mah di makanya mau kenal mah geus di mushola. Can perang ngadenge kula aya bapak-bapak. Oh, jelema di imah kokoloran di mushola. Atuh ngegang teh. Makanya ibu-ibu rajin lamun ngaji. Bu, kadang-kadang bah maaf. Ya model kieu ya lamun asup ka majelis taklim, lain ngadengekeun kiai maca kitab culok-culok nyelekeun bikang batu. Balik datang ka imah, salaki jadi sasaran. Lawang dibantingkeun. Meja didupak, 2 asbak ngancleng gelas pecah. Ditanya ku salakina, mun, atuh kunaon saya balik ngaji mamarahan? Dijawab ku si Mumun, areresin, kami areresin. Atuh kunaon saya balik ngaji isi? Dalak bawanya. Atuh nu mantak aing nanya ge hayangnya hopuh. Atuh jeung kami ka ketua majelis taklim kita diuk di jero. Bu di jero mah rombongan orang kaya kabeh, rombongan pamajikan bos kabeh. Ari kitu naon si hubunganna jeung bos? Jala bikang batur. Ari kitu bikang batur maka bohongna ge dicekek. Leungeunna ge dicangcang. Oh berarti yang dicekek ka dia nyekek. Boga salaki ngartina korong. Cek salaki na tong kae ngocel heula. Nu koneng. Atuh kae karoyok heula. Nu teuas ka Udin nu teuas. Atuh kae nger batu kali heula. Boga salaki bodoh, korong koneng nu teuas 70 gram. Cek salaki na sia mah boga pamenta pohara atau ngukur diri. Atau aing duit di mana? Atau jadi laki kumaha beka usaha maling ke ngagarong ke. Makanya maaf selugu apapun seorang suami ketika sudah dikompori oleh istri akan menjadi maling kelas berat, akan menjadi koruptor kelas kakap. Betul apa betul? Makanya pamajikan mah teh ibaratnya cinggir leutik tapi bahaya. Bener ge bahaya yo. Urang malalaki gede ge jempol ona-ona. Lalaki mah maaf, najan awak jangkung gede, awak pinuh ku tato, buuk racut, mata belok, kumis baplang, percis kos hordeng warteg. Kubikang nama ditereuy, bener tak? Bener tak? Makanya ibu-ibu cinggir leutik tapi bahaya. Coba be orang suwit ya cinggir jeung jempol mana nu menang? Cinggir. Makanya ibu-ibu itu hebat, tenaga lemah. Fisik lemah, tapi hebatnya ibu-ibu bisa mengerjakan pekerjaan di satu tempat. Benar tuh bu? Coba salaki orang, lamun mager baik, lamun ngecat baik, bener tuh? Jeuleuh emang ibu-ibu, bu, leungeun kencang ngais anak, leungeun katuhu ngagoreng lauk, suku ngepel ngagoesan ubi, sungut nyarocos nyare kanang salaki. Eta lamun geus marah ka salaki, salaki ditunjuk-tunjuk ti lawang hareup datang ka lawang tukang. Salaki mundur manehna maju. Salaki geus ngajopak ditunjuk keneh bae. Berhubung tetangga disampeurkeun ku kula, Assalamualaikum. Salam, ka Ustad. Mang. Ieu mamang jeung kadengena rumah tangga pasea bae. Muhun ka Ustad. Boga pamajikan tok beneran. Unggal poe ngajak napa saya be ka Ustad. Lain ieu pasea unggal poe mang, unggal poe ka Ustad. Pamajikan kula masa poe we ka pasea gering ka Ustad. Bikang kula mah ulah-ulah jeung kula jeung bebek bejadi pasea. Waduh, mang eta mah bikang geus overdosis. Coba ge sareatan ka kiai ge. Ngomong-ngomong kiai mah geus beluk. Kamari ke kami di Banten meli wapak tina kulit mau.
Jayang cager selapun cina cek kiai dina anggel kayak kahesan isuk-isuk bikang sia cager barang udang es bikang kula lain cager marahna ge ngagerem nyakar sagala. Ayeuna giran bikang ditanya teh mohon ke ustad lain ieu teteh jeung kadengena rumah tangga pas sia bae heuy izin ka tetangga tetangga mah ditu ngomongkeun teteh pas sia unggal poe reuneuh unggal taun. Naon ngajawabna, ji tak jujur kami masuk pasya jeung salaki, cuma kan nu pasya meluhurna atuh hendakna mah damai tah. Lain ieu teh saosea jeung salaki unggal poe ka ustad. Buka salaki mungkin kebal mungkin teu jelas. Anak lu ya kusaha teu begug. Ngilu jeung baturna jadi kenek ragak bae. Dagang cendol tabur bae. Bukan saus sampai tak dijual pakai modal ngawarung. Juk goreng ngawarung na bangkrut. Jasa laki kula mah asal anu meuli salah bae ngambalian anak. Mas penting teh anak na ngomong ka abahna, "Bang, naon ceng? Abah cek kanan bae nya kumanya." "Oh, ceng, capek rumah tangga jeung masia. 20 tahun rumah tangga, 20 tahun menderita." Cek anak na, "Bah, naon ceng? Urang tujahkeun ieu mah ka jero sumur timba." Cek abana atuh hayu cek. Eta mana keur hees digotong ku abana jeung anakna tujahkeun ka jero sumur. Barang meunang opat poe ngaranna ge anak kadang-kadang aya kangenna ka kolot. Cek anakna teh bah. Aceng mah inget ka emak pae meureun di jero sumur. Cek abana sarua bae ceng aing ge masih menderita. Lumayan be masih mah cerewet-cerewet ge ai tengah puting ubar-ubar paraek sungguh. Cek anakna urang angkat ieu mah di jero sumur atuh hayu cek. Eta mana diangkat ku abana jeung anakna dikerek. Krek 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 krek. Eta nu kaluar lain mana. Letahna ngelel. Ceulina rebeng. Matana nongtot. Salakina kuat mancang ka tukang sasia. Sia mulai bikang aing ya. Lain. Lamun lain sia saha. Aing jurig di jero sumur. Atuh kunaon kaluar. Teu betah. Barang aya bikang sia di jero wariung. Setan bae kitu kuateun apalagi salakina dah. Makana ngaji yuk anak-anak urang didik kana pendidikan agama betul. Betul. Karena khawatir di akhir zaman ketika boga anak tanpa dididik karena pendidikan agama, khawatir akhlak jeung moral anak-anak orang rusak. Bener tak? Bener tak? Karena zaman kuari maaf, saeutik anak geus ngalujak ka kolot. Ditanya ku kolotna, "Di mana sia puting-puting karak balik?" Naon ngajawabna? "Kamu nanya." Didik anak karena pendidikan agama, minimal anak bisa baca Quran insya. Satu keuntungan orang hidup di alam dunia bukan anak bisa baca Quran. Pertama, ketika orang ke sakaratul maut, anak bisa baca Quran, belah dia maca Yasin, belah dia maca Waqiah, belah dia maca Tabarok, disirahkeun kolot orang, anak nalkinkeun orang, cek abahna, cek anakna, "Bah, abah keur sakaratul maut. Poma abah ulah sampai katipu ku setan turutan aceng bah la ilaha illallah." Turutan bah abah nak nurutan bari jeung teu jelas. La ilaha illallah. Turutan bah abah nak nurutan bari jeung teu jelas. Cek anak abah pae apa balap motor. La ilaha illallah. Karena abah nak dicabut nyawa, kembali kepada Allah dengan gembira, diantarkan ku kalimah musarafah, diantarkan ku kalimah zikir, ngubijil disungut anak-anak na alhamdulillah. Untung tante
Untung tah henteu. Tapi sabalikna urang hirup di dunia boga anak loba kolobana tapi Allah nu bisa maca Quran sedih. Kolotna keur sakarat anakna ngelingkung di gigireun kolotna. Aya nu nyekelan sukuna, aya nu nyekelan leungeunna, aya nu ngusapan sirahna. Kolotna keur sakarat. Cek anakna teh yang geus eueuh abah mah. Iya aya deui. Datang anak nu paling gede, anak awewe lain zikir, lain maca Quran kalah kaceurik. Wah. Wah. Kunaon abah laju pae-pae. Keur beurang ge abah teu naonnya kan uduk piak dua piring. Buah-buah abah mah ditelek jeung piring-piringna meureun. Nu kadua untung orang hirup di dunia bisa maca Quran anak ketika orang geus aya di alam kubur kuburan orang dibacakan Quran ku anak-anak orang amin amin ya robbal. Sementara jelema kuari salah balilahan wali songo diudag-udag banten datang ka lacak sementara kuburan indung bapana nu jelas-jelas aya di tukangan imahna tapi can pernah ditong-tong acan. Bener apa bener? Bener apa bener? Ngomong nama hayang menang karomah, ngomong nama hayang menang ridho Allah. Dek di mana datang ridho sementara nu boga ridho ditinggalkan. Ridho Allah biridho walidain, ridho Allah karena ridhona kedua orang tua. Allah bisa ridho lamun kalau orang ridho, Allah bisa murka lamun kalau orang murka. Nauzubillah min. Makana memang jarak kadieu kaditu jarahan lah indung bapak lamun hirup hayang berkah bener. Pada model kieu mah engge nyaho sejarah kakolot nu lobaran doang. Eta kitu diuk-diuk acan ya bajuna hok bisi kotor. Jarang ngare jeung keluarga mawa ustad. Ustad mah hadiah puji ila hadarati anakna mah nangtung ngopenan HP. Langsung nyin status lagi jarah guys. Dipoto kuburan abahna cetrek upload di Facebook. Mudah-mudahan almarhum bapak saya diterima di sisi Allah. Cek abana di jero kuburan. Wih atulah sisi teuing katengahan ke seutik mah. Makanya jendela dunia sudah ada di genggaman kita. Kabeh geus aya dina HP. Bener teu? Bahkan jelema kuari loba keneh matana nyelekeun HP ketimbang nyelekeun Al-Qur'an. Bener apa bener? Jelema kuari ka hareup HP. Ka dapur kang ngising-ngising mau HP. Nini ngising mau HP datang ke WC nyin status doainnya semoga lancar. Orengan mengising natuas. Budak ngorang mah mending mah HP ge ieu nini kesel lain aja. Jogedan biarpun HP nyin aplikasi ti kotok. Nini zaman nomo pun lamun geus dangdan setel habis. Sampai halisna bage digambar cak-cak. Nini make celana legging baju pingbuk di buruman. Lumpang kaharup ke perapatan ditewak ku pamuda opatan nu mabok digusul ke imah kosong diperkosa. Eta nini diperkosa ku pamuda kuat jojoakan cek nini nyeri ditumpakan ku opatan nu ngijinya kelan anu opat ngagawean. Beres diperkosa lumpat ke imah RT minta tulung. Teh, tulungan aing teh. Cek RT kunaon mak? Aing diperkosa. Kusaha mak? Pamuda opatan. Oi. Lah cuma kana naon? Alhamdulillah si aing mah seger. Junu perkosana mana mak? Tuh di mah kosong sing jarongke kan ngobudah bae sungutna. Anu malotot bae. Waduh cek RT bahaya dak coba ngarokeun jaro ge lurah bawa ke ambulan. Bawa ke rumah sakit langsung masuk ruang UGD. Setengah jam dokter keluar tanya ke RT, "Dok, apa teh? Gimana keadaan pasien?" Cek dokter, "Teh untung enggak lambat sedikit jantungnya kebakar." Emang kenapa, Dok? Ini mah positif teh keracunan. Keracunan apa? Keracunan susu tahun 45. Woi bahaya kamu dah susunan ini, woi ulah macam-macam. Atau susunan ini teh jingdak kepentil lagi geus mengkol.
Aki-aki tengah puting dengan susunin ini tuh kapangi orang mengkol ka jorok kelek. Lah tuh ngaji geus puting tuh dikiekeun mau bubar sia lah. Bener teu? Lu nginum muladak. Menang. Santai be santainya. Hiji aku kula serak ya. Aduh anak kurang sehat, Bu. Jujulan wis jelas ya. Nyeleun ini karolot asana. Gini mulanya. Wow. Air putih. Menurut ilmu kedokteran, air putih adalah air yang sangat murah. Alhamdulillah. Makanya didik yuk anak-anak orang karena pendidikan agama. Insya ibu boga anak 3 pasantrenkeun hiji gampang kabeh mah hiji. Tujuan naon supaya engke anu ngadoakeun urang bener teh. Ibu boga anak 3 hiji masantren. Ngeun memeh masantrenkeun anak jeuleula otak anak urang yo. Mana anu paling cerdas pasantrenkeun. Urang mah tibalik nu cerdas sakola. Nu ngelel di masantren. Datang ke imah kiai ngising na celana atau bebeja. Santren ke anak ingsa ulah kos di lembur kula bah. Anak nama kuku yang masantren temunang ku mana. Cek anak nanti yang macing yang masantren ya non ngomong mana. Ulah. Cek aing ulah sia. Emang kunaon kitu mah. Hesek ka pabrikna. Mungkin saya balik di pasantren mau jelas ya. Paling jadi ustad paling hebat jadi amil. Ustad yang amil ngakakan naon bebo. Yo mungkin saya di lembur ngarep-ngarep nu paeh be. Asal aya tetangga muriang boga grup WA siap-siap. Apalagi lamun tengah poting aya sesana manuk kieu teh kawik-wik. Eta ustad keur HS ge gurinjal budang nyokot HP telepon ka amil. Assalamualaikum Mil. Samtat. Naon Mil tumben penting-penting telepon aing. Kabar gembira Pak Mil. Proyek kurang tere datang. Cek Amil maksudnya naon tad. Heuh Mil pakadenge kawipik secara bae. Cek Amil naon hubungan tad jeung kawipik jauh si monora Mil. Cek kolot baheula ge lamun kawipik ti penting sok aya nu pae. Cek Amil kamu rantat pandaringan aing kosong tuh. Beas minyak sayur beak dek mulih mahal goreng matat kamari ge bikang aing tat ngagoreng lauk make oli. Cek Ustaz Jamil terus ngautang we ka warung sagantang mah janjian saminggu dibayar gitu. Isuk anu pae yakin aing mah. Bener isuk aya pengumuman inailahi di masjid bareng didengekeun nu pae na mitohana. Lain untung tapi buntung. Makanya ya didik anak-anak pendidikan agama baheula mah keur zaman kula banyak urang merenya ai meme magrib ulina budak baheula mah di mushola di masjid beres salat belajar eja-ejahan belajar maca Quran bener teu budak wari naon magrib lain maca Quran ngadukeun lato-lato beres lato-lato kana HP main ML Kapten Oleng cokot ku abahna HP tadi kunci apa di jero main oray-orayan. Makanya didik anak supaya anak jadi jelema anu soleh, supaya jelema anak anu soleha. Karena ketika orang asup kalian kubur, di antara nu bakal nulungan orang, au waladin solihin yadulah anak-anak anu soleh, anak-anak anu soleha. Amin ya robbal. Mudah-mudahan orang anak sing saloleh amin. Ya robbal. Mudah-mudahan naon dikorbankan ya panitia dibalas ke Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Makanya hirup ulah sok pelit. Jelema pelit mah jeung Allah jauh. Jeung surga jauh. Jeung jelema jauh, jeung neraka deukeut. Bener teu? Bener teu? Ngan pelit jeung koret beda tipis mah. Pelit mah kieu doang ya, mamang boga rokok. Ngenyotan nu sorangan be nawaran mah tilo ka batur eta ngaranna pelit. Lamun koret mah kieu ya, rokok mah boga, pas ngarokok mah nyokot nu batur. Eta ngaranna koret eta kakana pelit.
jelema pelit mah teh, kata tangga pelit. Ngomong kieu doang Pak Haji, coba ge minta jambu pemajikan keur ngidam, naon ngomongna, tabetan murag. Kata tangga pelit, ka pamajikan, piraku salaki mere duit sapoe ka pamajikan dengan goceng. Ibu diberi duit goceng sapoe ku salaki hendak kapan teh Bu? Lu bedas dibela sia ku aing. Atuh main naon mang duit goceng. Ngising ge di Banten geus 3.000. Kiih 2.000. Bener teu? Kamari we ceramah kula mampir di Banten jarah ngising. Beres ngising keluar ti WC mere duit goceng. Mang, tah kembalian 2.000 aing ngising tadi. Cek nu jaga WC punten cenah kiai pas ieu. Maksudnya naon? Punten tadi pan kiai keur ngising apa kiai apa henteu? Oh cek aing kadinya mah. Kata tangga pelit, ka pamajikan, ka anak. Kira aku loba duitna kolot nih memegang mobil mewah. Jajan mah anakna 1.000 be. Akhirnya anakna frustasi aing kolot beungar ku beungarna jajan mah 1.000 bae, mending paeh aing hirup. Eta duit 1.000 kencringan ditelak ku anakna supaya paeh. Begitu ditelak ternyata aneh bin ajaib lain paeh kalah ka ngising keluar 10.000. Akhirnya eta anakna curhat ka abahna, abah nganceng tadi aceng nuri duit 1.000 supaya paeh. Kunaon ngising 10.000. Berhubung abahna otakna otak bisnis. Cek abahna ya coba terus 10.000 sungan ngising 100.000. Diletik-letik ku abahna duit 10.000. Kalangap ceng. Teri ku anakna. Lek celah menangisi kalau jauh-jauh bebe cek abahnya. Pas dor teh cek abahna. Ceng hayang ngising jan, encan bah. Pas asar teh bah, ieu mulus ja, hayang ngising. Hayang keur ngising, begitu ngising aneh bin ajaib nu kaluar lain duit tapi kertas. Cokot ku abahna, dibuka ya tulisan, pas dibaca, maaf Anda belum beruntung. Kata tangga pelit, ka pamajikan, ka anak, ka awak sorangan ge teh jelema pelit mah pelit bae. Piraku duit loba dahar unggal poe jeung delan we. Isuk-isuk delan. Borang delan, peuting delan, akhirna eta si pelit overdosis paeh mabok delan. Begitu paeh maitna aneh bin ajaib. Leungeunna sabelah heuras ngacung ka luhur. Kieu bae, teu bisa dirompongkeun. Akhirnya bikangna si pelit minta tolong nama kamil-amil deui bae. Datang ka imah amil, tolongan aing. Kunaon teh? Salaki aing bae. Cek amil, nu pelit teh nya salaki teteh. Geus pa amil lah hampurakeun jang geus maot. Hayang geus geura balik ka ditu. Ka aing jeung ustad nyusul. Bikang pelit balik, amil jeung ustad nyusul. Pas datang bener mang, leungeunna kieu huras sebulan. Cek amil teh ngomong ka ustad tan. Naon mil? Buh ieu pagawean burat tan. Burat naon tuh? Wih pan kudu dilempang kan leungeun make jampe. Cek ustad lah mil jampean tin jejak be habak. Ya koret ieu. Aina eta leungeun si pelit diperkatakeun ku amil. Burak kotok. Dicekelan huras. Pas begitu mandian amil nu hiji nyekel gayung, nu hiji nyekel leungeun si pelit. Pas nek nyokot sabun, poho leupas, ucul, nampiling kana pipi amil. Burak. Cek amil kalau hirup siap pelit di pandian nampiling aing gelut saja aing ayo wani mah udang sia. Cek ustad sabar Pak Amil sabar cicing sia kan. Wih atuh dongeng ieu serius-serius tuh lah. Waina eta si pelit diberkatakeun ku amil tadi jampean-jampean ajan. Urang pan sok dijampean bismillah ya ala milati rasulillah lalaunan. Ieu mah buruk. Beres dibungkus, taekeun kana kurung batang, keranda, dibawa ka masjid rek disolatkeun. Berhubung nu nyolateun can datang, cek bikang pelit ya Pak Amil, Pak Ustad nu nyolateun can datang ya. Geus dahar heula ka imah, kami nyangu yeuh. Amil jeung Ustad berangkat. Nyangu tadinya dahar kayak masih pelit mait mah di masjid sorangan bae menang 5 menit nu edan asup cek nu edan ini si pelit bae eta mait si pelit diangkat ku nu edan diselapkeun kana bedung
digantian kuno edan asup ka jero kurung batang. Pan beres disolatkeun dipikul la wahidu la ilaha illallah la ilaha illallah cek nu edan teh ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah rada turun jalana la ilaha illallah cek nu edan teh turun cek Ustaz Mil maik ngomong cek amin pira Ustaz nu pae ngomong dedengan meureun sia mah geus lanjut digotong la ilaha illallah la ilaha rada nanjak jalana la ilaha illallah la ilaha illallah cek nu edan teh nanjak cek Ustaz Mil beneran dia mau ngomong Mil kadenge ku aing coba toong Mil ge ditoong ku Amil pas dikodok ngegel cek Amil keur di pandian silam piling aing nek di kuburan saya ngegeleun aing diacak-acak sih ku aing eta kurung batang ditajong ku Amil wancam jeung edan-edan si pelit mah maitna nyelap ke dina bedug itu gambaran jelema pelit ulah-ulah di akhirat. Di dunia geus cilaka nauzubillah min. Mudah-mudahan orang babakan sing balangahan amin. Ya robbal. Jaga poe kiamat urang kenging syafaat. Urang bisa manggihan bulan suci Ramadan. Karena sajelema nu bunga atoh kedatangan bulan Ramadan maka haram awakna asup ka neraka. Ibu ieu neuk datang puasa hareun apa hareunah? Hareun apa hareunah? Loba mah hareunah. Urang mah puasana ge dah, puasa nafsu, puasa bodoh, puasa awam. Pindahkeun dahar doang. Bener teu? Beurang puasa, putingna mah dong nu balas dendam. Bener teu? Jam 5 keneh meja sakitu gedena pan geus ujuruan. Pinu ku kahanan, bener teu? Bener teu? 5 menit deui keadaan magrib geus nongkrong di hareupeun meja. Eta cau mesti bukaan cangkangna. Celengkung we nu adan di masjid cek nu adan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Eta nu adan can datang kalapan akbar, cau geus usah potong. Makana yuk puasa urang sakedeung di bulan Ramadan. Di urang puasa pentingna salat tarawih. Makana di dia tarawih nu laku nu cepet apa nu lambat. Imamna nu cepet apa nu lambat. Aki-aki mau diselapkeun ku budak-pamudana bedug. Pan salat teh urang mengintip heula saha imam dadak wa dia. Nu lambat beprek. Gila nu cepet be Fatihah napasan teh rame Pak. Atuh santai besi tarawih bener tuh. Imam kosong. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin amin be pamuda mah di tukang salat mah henteu piuh maka mudah-mudahan sing sehat panjang umur orang bisa manggihan bulan Ramadan amin ya robbal geus jam 12 nya geus sejam lebih cenah kangen keneh mak ka ceramah ki gacon nu buka TV poe minggu setelah TV na insya akan ada acara Damai Indonesiaku di TV One jam 1 poe minggu akan hadir penceramah Ustadz Ahmad Aliuddin garis miring 3 con dari Cisoka insya Allah hula mual ayak mual. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.